Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun simkuring nedak tawakub hapunten anu kasuhun. Wirehna di dia simkuring dipercanten kanggo ngajejeran dina ieu acara. Ampun paralun sanes bade mamatahan ngojai kamari. Ieu mah etang-etang ngemutkeun kanggo urang sadaya. Yang dina ieu acara siraman anu diantawisna eusina Neng Sri bade nyuhunkeun dihapunten, anu dipungkas nyuhunkeun didoakeun sareng nyuhun dibersihkeun tina sagala kekemed kokotor anu aya dina raga Neng Sri. Satu acan ngaras aya ngecagkeun aisan. Di dieu katawi seramakna nyandak lilin, mamahna ngais ieu mitembeyan. Ibu ramana tikawit ayeuna bade ngalepaskeun tanggal walerna tikawit dinten enjing Neng Sri ulah hayang ngehesekeun kanu jadi indung jeung bapa. Lajang diteraskeun kana ngaras, ari ngaras teh asal kecap tina raas, upami urang ngalangkung kaca isusukan anu ngasa ukur ngabaseuhan kana memuncangan tah didinya. Durung dalung bodo gelo hade goreng ku anak sorangan, neng gelis di mana hidup gaduh karumasaan, gaduh masih keneh ngarumasakeun doraka kanu jadi indung jeung bapa. Gera bedahkeun cisosa hidup, suhunkeun panghapunten sareng karidonana. Sayak tosna ridona Allah gumantung karidona ibu sareng rama. Lajeng oge dipungkas nyaeta ku siraman hakikatna ku Allah mugia ngalangkungan dina ieu siraman. Tiasa dibersihkeun, tiasa didoaakeun ku sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teh yang kolong teh kana waktos mangga ngadeg sasarengan. Tangan neng dua nana kanan mangga tah gitu. Mangga gelis. Ari ayun ambing. Mangga calik dede. Ari mangga calik di tengah ayun ambing. Neng calik di tengah gelis digaliong. Neng calik di tengah ku karembong. Neng punten di dia calikna di tengah digaleong ku karembong. Gelis Neng Sri pupujan ati anu dipika cinta ku mamah sareng ku bapa. Mama hidup ngakandung salapan sasih lamina dina kayaan ripu. Tapi estuning mama bagja kumargi bade gaduh jimat nyata hidup teh. Lajeng di dia ramah hidup nyandak lilin ieu palita anu hartosna. Salawasna ramah mah mere pituduh dina jalan kahadean. Gelis Neng nu dipika cinta. Tikawit dinten enjing mama sareng bapa bade ngalepaskeun kana tanggal walerna. Tikawit dinten enjing tanggal waler ibu sareng rama cag lungsur kanu janten caroge. Pamugi picarieun hidup lalaki sejati, lalaki anu tiasa naraskeun ka dedeh jeung kanyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Bapa mama mangga ayeuna cuang ngawitan ku ngadoa kanggo ngajajab kumargi tanggal waler rama sareng ibu tikawit enjing cag lungsur kanu janten caroge. Cuang maos bismillah sesangan, sinjangna disimpen di pengker, lajeng lilina ku bapa ngawitan ku maos bismillah, mangga ditiup ku bapa. Mangga tiup bapa lilina, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tah ieu geulis nandeskeun ramah hidup tikawit enjing tos teu ngagaduh-gaduh deui. Tanggal waler sadayana lungsur kanu janten caroge. Neng mangga ayeuna geula calik di payunan di dieu mayun kapalih ditu. Hidup di dia calik dina sinjang 7 ku ibu sareng ku rama mah ieu teh minangka sinjang rajana dipusti-pusti tapi naon kanggo putra mah sagalana ge dipasihkeun. Ieu nandeskeun yen teu aya nu pangnyaah-nyaahna iwal ti indung jeung bapa. Ayeuna cuang guar kana mangsa ka tukang. Kunaon cenah hidup kedah calik dina sinjang anu 7 cuang dibedah hiji-hijina. Dina lambaran anu kahiji ngandung hartos yen hidup tikawit dinten enjing bade ngumbah hirup rumah tangga teu aya sanes ngan saukur niat ibadah. Kade geulis sing emut niat nu pengku anu bakal janten
eta gambaran kanggo kahirupan hidup. Lajeng nu didampal ku hidup aya lambaran anu kadua ngandung hartos yen ti kawit dinten enjing hirup hidup tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyarengan nyaeta carogetea. Lajeng lembaran anu katilu ngandung hartos nawa etu anu saeksektosna yen dina rumah tanggi niat anu pengkuh anu bakal janten benteng na dina kahirupan nawa etu anu sae anu ngalangkungan di jalan Allah anu bakal janten bentengna dina nyanda kahirupan kamal keselamatan dunya rawu akhirat. Lajeng lembaran anu kaopat ngandung hartos aya opat madhab anu bakal ku hidup bakal kapayunan dina ngalangkungan hirup rumah tangga di antawisna kidul kulon wetan sareng kaler. Lajeng lembaran anu kalima ngandung hartos rukun Islam kadek gelis dina rumah tanggi ulah dugikeun kang ngaluli-luli salat anu 5 waktu eta anu kedah janten bentengna anu dititipkeun ku ibu sareng ku rama dugi kadanget ayeuna anu bakal jadi eta jalan kabagjaan kanggo ngabuka lawang pantos surga. Lajeng lembaran anu kagenep ngandung hartos ieu aya rukun iman sami oge ieu nu kedah janten bentengna neng ku ibu sareng ku rama dititipkeun disakolakeun dimadrasahkeun tah buktoskeun ku amal kasayan anu sae anu tiasa janten kebanggaan sareng kabingah kanggo ibu sareng rama buktoskeun ieu anu kanyaah kanyeri kacape ibu sareng rama ku kasaean. Lajeng lembaran anu katujuh nyaeta tutup waktu kahirupan yen sadayana jalmi nu kemelendang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumaah sareng Sabtu. Brang gelis anaking gerak miang gerak ngambah kahirupan anyar muga hidup sing kenging kabagjaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sok gelis ayeuna geura mayun kapayunan ibu kapalih ditu kapayunan ibu heula. Nalika hidup salapan sasih lamina anak kandungan mama. Sasasih hidup ngaherang. 2 bulan rumengkah, 3 bulan gumulung, 4 bulan makrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan kolot, 8 bulan ngora, 8 bulan hidup gubrag ke alam dunya, bari dibarengan ku getih nu lalambaran. Gelis pepunden nu dipika cinta ku ibu sareng ku rama. Emutkeun nalika hidup lahir na kandungan mama. Ibu hidup nandonkeun nyawa 2 tahun laminha ibu nyusuan ka hidup upami dietang gelis neng sabaraha liteureun ce susu indung sabaraha liteureun ce susu indung geus bisa kumaha mulang tarima anu jadi kolot gelis sing emut tah ieu urang masok ngahilapkeun kana sadaya kanyeri kacape anu jadi indung geura emut-emutkeun deui neng nuju hidup teu damang ti aalit ku ibu diurusanan diatik dibimbing ngabelaan ibu teu tiasa mondok ngabelaan ibu teu tiasa neda sanesa dinten 2 dinten ibu malihan mah tiasa ngadoa ka Allah ya Allah tepakeun kanyerina pun anak ka abdi hawatos pun anak istri bilih teu kiat wios ka abdikeun kanyeri kacapeuna upami ku urang diuwihkeun. Nah orang kantos hayang ngauwihkeun kana kanyeri kacape indung ka urang. Atos teu acan dugi ka mana eta naha atos nuju ibu teu damang. Ya Allah tepakeun kanyeri kacapena sadayana kanggo abdi. Asanan teu dugikeun ka kitu. Tah ieu nandeskeun teu aya nu pangnyaah-nyaahna, teu aya nu pangbela-belana iwal ti indung jeung bapa. Ayeuna urang geus bisa kumaha mulang tarima kanu jadi kolot. Ayeuna diemutkeun deui kumaha saumpamina sateu acan neng kenging panghampura tinu jadi indung urang tos dipundut ku Allah ibu anu jadi karamatna di alam dunya anu tos teu aya di padadana gelis emutkeun bisi neng ngarumasakeun masih keneh loba doraka kanu jadi indung loba keneh doraka kanu jadi kolot sok ayeuna geura bedahkeun cisoca geura nyarios kedalisan tina ati anu wening malah mandar Allah ngahampura kana sadaya kasalahan kusababiahna hidup nyuhunkeun dihapunten kanu jadi indung
indung eta karamatna urang kanggo ngebuka lawang pantas surga anu ku urang salami ieu sok kahihilap. Mi abdi nyuhunkeun dihampunten ti lahir dugi ka batin rumaos abdi seueur doraka seueur ngahesean ka emi seueur ngaraheutan ka emi dugi kadenget ayeuna hampura abdi hoyong lubar tina kecap doraka tinu jadi indung ampun emi doakeun abdi mugia emi sing panjang yuswa urang tiasa sesarangan dugikeun ka sepuh hanaos abdi teu tiasa mulang terima abdi ngan saukur tiasa ngadoa mugi kasayan mi digentos ku Allah numang pirang-pirang amin ya Allah ya robbal alamin. Sok gelis sungkem kami gelis sok gubragen masta kahida indung nu ngakandung munjung maulah ka gunung muja maulah ka sagara gunung masuk kerajaan bitul sagara masuk kerajaan saat idap di payunan indung di payunan ibu di payunan mi sok gerak bedahkeun cisoca nyuhunkeun dihampura sareng didoakeun rumaos abdi seueur ngaraheutan ti lahir tu mekaning batin rumaos dugi kadanget ayeuna abdi sering ngahilapkeun kana sadaya kasayan mi ampun mi mugi mi ulah genek maleukmek abdi hoyong dibersihkeun di tina doraka tinu jadi indung mi mugi mi sing panjang yuswa mi mugi urang sing tiasa sasarangan dugikeun ka sepuh hatur nuhun parantos ngatik ngadidik ka abdi parantos ngarawat abdi sanaos abdi teu tiasa mulang tarima mugi sadaya kasayan mi digentos ku Allah numang pirang-pirang amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat rangkul salira mihna ku hidup ditangkep gelis sok mengpenghidap tiasa keneh sesarangan sareng karamatna mi ngarupikeun karamat hidup di alam dunia. Alhamdulillah masih keneh tiasa ditepangkeun masih keneh tiasa nyuhunkeun dihapunten nandaskeun ieu pantos surga masih keneh kabuka anu saageng-agengna. Dedeh teuing geulis putra emi dedeh teuing geulis mi nyaah pisan ka hidup mi lawang bade papisah jeung hidup tapi dalah dikumaha ayeuna geus waktuna mi kedah ngamiangkeun ka hidup bra geulis anaking mugi hidup sing panjang punjung kenging kabagjaan kenging janten ngabina kulawargi nu sakinah mawadah warahmah sawangsulna mi oge hampura ngan ukur sakieu dina bisa mikanya ka hidup mi nitip geulis jaga hidup ulah ngadaku di payunan Gusti Allah hampura geulis hampura mi oge sami ku hidup kudu dihampura bra geulis anaking hidup sing jadi anak anu soleha anu tiasa ngajaga harkat jeung martabat ibu jeung bapa amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok geulis cengkat disun taar mihna disun tahan heula ye mi nandeskeun tuang putra anu hoyong dihapunten hoyong doakeun sawangsulna mugia tuang putra sing janten murang kali anu tiasa janten kebanggaan kulawargi amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras damisna neng damis mihna ku neng disun anu kenca sareng katuhu tah kanyaah hidup kanggo nu janten sepuh ayeuna gentosan taar neng ku mih disun taar neng na ku mih disun tahan heula geulis ieu mih anu sakitu mi kanyaah mi kacintaana nandeskeun mih ngahapunten sareng ngamiangkeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga sampean mihna ngadampal duanana neng ngawitan ku maos istighfar pencetan heula sampean ibu bilih neng tos lami teu mencetan raoskeun tah ieu sampean ieu anu nyeri capek hesena kumaha ngurusanan neng ti kawit lahir dugikeun ka ayeuna istighfar 3 kali lajeng mangga diwasuh sampean mihna nganggo kembang nganggo cai disarengan tina ati anu wening yen neng hoyong ngabersihkeun diri hidup
jiwa hidup hoyong nyuhunkeun di hampura ka Gusti, hoyong ngabuka di lawang pantos surga ku ngalangkungan neng ayeuna ngabersihkeun kana dampal sampean ibu. Mangga istighfar geus astagfirullahalazim. Disarengan ku cai sareng kembang ngarupikeun simbol hidup hoyong ngabersihkeun anu janten hahalang jarang kekemed anu aya dina raga hidup. Salajengna mangga dielap. Lajeng disengitan gelis mangga. Ieu oge sami nandeskeun hidup sing bisa jadi nyengitan ka indung bapa. Jaga harkat martabatna, jaga kehormatanana, mugi hidup sing jadi anak anu janten kebanggaan ibu sareng rama. Sakali dia abdi nyuhunkeun dihapunten, rumaos abdi seueur doraka kanu jadi indung, rumaos abdi seueur ngaraheutan kanu jadi kolot, rumaos abdi teu bisa mulang tarima. Mi hatur nuhun sakali deui parantos ngatik ngadidik ka abdi. Mi sagalana kanggo diri abdi nu pangsaya-sayana nu teu aya wates wangeunna. Hatur nuhun sanosa abdi teu bisa mulang tarima, abdi ngan syukur tiasa ngadoa. Mugi mi sing panjang yuswa, mugi mi sing panjang yuswa disehatkeun urang tiasa sasarengan. Doakeun abdi mi enjing abdi bade mungkas mangsa lalagasan. Mugi picarogena abdi lalaki anu tiasa neraskeun ka dedeh jeung kanyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis geura cengkat, geura rangkul salira amin aku hidup sok geura sesonoan heula sareng emi. Dedeh teuing gelis, dedeh teuing putra emi. Braha anaking hidup dijajab ku kabinga. Cisoca emi, cisoca kabinga. Anu bakal nyarengan neng gelis sanajan ti kawit enjing urang tos teu sasarengan tapi sing yakin kanyaah mi doa mi salawasna nyambuang nyarengan kanggo kabagjaan hidup amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok mangga gelis cengkat ayeuna mayun ka payunan rama kapalih dieu neng sabaraha taun neng ngahestekeun kanu jadi kolot ieu sabaraha taun neng ngahesekeun kanu jadi bapa. Ieu rama hidup pahlawan nu pangageng-agengna jasa jeung kasayanana. Sok geura emut-emut neng upami diguar. Teu neulih kacape berang jeung peuting. Aya anu dirasa oge teu dirasa. Gelis neng upami dietang sabaraha kiloan ke sang bapa keur ngajejehkeun hidup. Teu kawit neng lahir ka alam dunya. Sabaraha kiloan ke sang bapa keur ngajejehkeun hidup. Geus bisa kumaha mulang tarima kanu jadi kolot. Rama hidup tos dipundut ku Allah. Sedengkeun ieu bapak jeung indung teh ngarupikeun karamatna di alam dunia anu salami ieu dititipkeun ku Allah kanggo ngajagi hidup. Istighfar gelis, istighfar. Lamun neng masih keneh ngarumasakeun loba doraka kanu jadi bapa. Ayeuna waktuna hidup bakal pas mangsa lalagasan, muka lambaran anyar, gerak kedalisan, pundut panghampura, penta kaikhlasanana. Yen neng hayang jadi anak anu soleh, anu hayang lubar tina kecap doraka tinu jadi bapa. Sok ayeuna neng gerak kedalisan. Abdi nyuhunkeun dihampunten. Hina sadaya dosa. Lahir tu mending batin. Rumaos abdi seueur doraka ka bapa. Seueur ngahesekeun ka bapa. Hatur nuhun Bapa. Parantos ngartik ngadidik abdi. Mugia Bapa sing panjang yuswa. Sanaos abdi teu tiasa mulang tarima. Abdi ngan saukur tiasa ngadoa. Mugia sadaya kasayan Bapa digantos ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duh Bapa hapunten abdi tina samudaya kalapatan telahir dugi ka batin hapunten sadaya-daya hapunten sadaya-daya
Bapak, atur nuhun parantos ngatik ngadidik ka abdi, ngurusan anak abdi. Sanos abdi teu bisa mulang tarima. Mugia Bapak, sadaya kasayan Bapak digantos ku Allah nemang pirang-pirang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sok gelis cengkat dirangkul salira Bapak naku hidup. Sok Bapak gerak sesonoan heula sareng tuang putra. Tangkep Bapak tuang putra anak. Dedeh teuing gelis anaking anak Bapak. Hidup di hampura pisan ku Bapak. Sawangsulna Bapak hampura gelis ngan ukur sakieu dina bisa mikanya aka hidup. Jaga hidup ulah ngadakwa di payunan Gusti Allah. Jaga hidup ulah ngadakwa di payunan Gusti Allah. Bra anaking mugia hidup sing kenging kabagjaan sakinah mawadah warohmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sok gelis cangkat ayeuna geura diwasuh sampean rama hidup. Ye nandeskeun gelis mugia ide sing janten sababia hidup lubar tina kecap doraka tina jadi Bapa. Ya Allah ngapunten tina samudaya dosa jeung kalepatan hidup ti kawit lahir dugikeun ka ayeuna. Istighfar doakeun tuang rama gelis. Astagfirullahalazim. 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 Allahumma gfirli dunubi li wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mangga dielap gelis. Lajeng disengitan. Ieu ge nandeskeun hidup sing tiasa nyengitan ka kulawargi khususna kanggo ka Ibu Rama. Mugi hidup sing jadi anak anu soleha anu tiasa nyandak kana jalan kasayan ka indung jeung ka Bapak. Mangga Bapak kahandap deui Neng rada serong sungkem kana sampean Rama. Sakali di abi ngahaturkeun nuhun kana sagala didikan kasayan Bapak dina ngarawat ngadidik abdi dugi ka deungeut ayeuna. Salajengna Bapak enjing abdi bade nikah. Abdi hoyong dijajab ku doa sareng kasayan ti Bapak. Abdi ku Bapak hoyong walian doakeun Bapak. Mugi rumah tanggi abdi sing aya dina karidhoan Allah anu ngalangkungan kenging ridho sareng hapunten ti Bapak. Mugi abdi sing kapendak kabagjaan kulawargi sakinah mawadah warohmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sok gelis cengkat, sok ditangkep Bapakna, sok Bapak geura sosonoan heula. Bra anaking anak Bapak. Hidup dibiangkan ku Bapak, hidup didoakan. Moga hidup sing salawasna kenging kabagjaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Putra Ibu sareng Bapak, hidup dihampura pisan ku Ibu sareng ku Bapak. Ngan nitip hidup sing jadi anak anu soleh, sing jadi anak anu tiasa nyandak kana kabagjaan. Ibu jeung Bapak, sawangsulna sakali deui. Mih jeung Bapak oge hampura, ngan ukur sakieu dina mikanya aka hidup. Jaga hidup ulah ngadakwa di payunun Gusti Allah. Bra anaking geura muka lambaran anyar kanyaah Ibu jeung Bapak nyarengan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tos gelis mangga cekap. Suhunkeun panghapunten gelis, suhunkeun karidhoanana. Raka hidup tah ieu anu seueur dihesekeun, seueur diraheutan ti kawit hidup lahir ka alam dunya dugi ka danget ayeuna. Gerak silih lubarkeun anu salami ieu sok sisirikan, sok silih badan, sok silih paseaan. Ayeuna geus cunduk kana waktuna, suhunkeun karidhoanana kusababia hidup bade muka lambaran anyar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sok gelis mangga tarikan sakedik. Duh anak Ibu bisa nolak geus capetang geus motikan. Duh anak Ibu nu gelis di anti-anti. Mangga Ibu sareng Ramana kapalih ditu. Duh Ibu nu gelis pupunden ati, pupunden ati.
bisa nolak pupundin ati pupundin ati sok simbol neneng kana tangan kana sampean bios sok kana sampean kana tangan terus mangga neng calik deui mangga tiasa bapak nyandak deui caina sok gelis neng ieu cai pangjajab tinu janten sepuh tirama anu sakieu mikanyaana mugi asing janten sababiah kanggo ngebersihkeun dosa doraka sareng gegeuleuh hahalang dina raga hidup mangga bapak diwasuhkeun kana mastakana tepetot-petot bapak sama sesarengan ngadoa mugia sing digampilkeun milik rizkina dibersihkeun tina sagala hahalang gegeuleuh kekeumeud amin ya Allah ya rabbal alamin cakap mangga bapak tesimpen deui nengna ku bapak ditangkep heula ditangkep calik we nengna calik ditangkep heula ku bapak nengna mangga disun taarna sok disun taarna ku bapak tes taarna tes alhamdulillah tes mangga bapak kapalih itu mangga mamahna mangga ti palih dia manawi tetapi mangga kumaha saena nyungkeun bantosan mangga pangnyandakeun di sarengan manawi alhamdulillah di sarengan kana mastakanakeun geulis cai pangdoa tilu jadi indung anu sakieu mikanya mika cintana nu salawasna nyambuang salawasna ngadoakeun mugi hidup sing seueur nu mikanya sing seueur nu mikaolah sareng mika asih amin ya Allah ya rabbal alamin sok neng ditangkep kanggo diabadikeun heula ku ibu sakedap mangga ti palih di heula sakedap kanggo diabadikeun ditangkep heula alhamdulillah silih doakeun heula amin ya Allah ya rabbal alamin cekap manawi mamah mangga dijajab deui mamahna mihna tiasa linggih deui calik deui mihna nganggo salajengna bapak tiasa calik deui mangga karak-karakana keeyangna heula dipayunkeun aya makna saya mangga arak-arakana mangga nyandak caina lajeng didoaan teras mangga diwasuhkeun kana mastakana lajeng dipungkas engke nengna dirangkul sadisarengan ku di pungkas ku doa mangga bismillahirrahmanirrahim sungkem neng salim mangga salim ka nugelis pupundin ati pupundin ati mangga anak ibu nugelis di anti-anti bisa nolak geus capitang geus motikan ditangkep anak ibu nu geulis di anti-anti bisa nolak pupundin ati pupundin ati alhamdulillah sadayana geuli sidep dijajab ku kabinga dijajab ku kasayan cisoca kasedih pencampur sareng kabinga ya nandeskeun yen salawasna sadayana kulawargi ngadoakeun ngiring binga pamugi sing seueur anu mikawelas sing seueur anu mikaasih sing dijajab ku sakasayan doa anu kasuhun anu tiasa muka kana lawang pantes surga kabagjaan dunya arawu akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin mangga Puniti bisa
Aya keneh. Atos. Nu gelis di anti-anti bisa nolak pupundin ati pupundin hati sungkem gelis suhunkeun doana suhunkeun karidoanana pamuka lawang pantos surga. Alhamdulillah amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya keneh mangga. Bisa nolak geus capetang geus motekan anak ibu nu gelis di anti-anti bisa nolak pupundin ati pupundin hati anak ibu nu gelis di anti-anti bisa nolak geus capetang geus motekan duh anak ibu gelis di anti-anti bisa nolak pupundin ati pupundin hati. Alhamdulillah bagja neng sakitu mika cinta na mikanya ana kulawargi sadayana ngadoakeun sadayana ngaridokeun ngahapunten sareng ngadoakeun mugia neng sing salawasna idina kenging kabagjaan anu ngalangkungan kenging ridho sareng panghapunten tinu janten Ibu Rama kitu deui ti kulawargi sadaya. Alhamdulillah. Mangga ramana kapalih dia deui. Apana bapakna punten kapalih dia deui. Sisiran. Alhamdulillah dipungkas kumungkas sandaraya kokotor gegeuleuh doakeun Bapak mugia neng sing jantene murang kali anu bersih tina sadaya kokotor tina sadaya hahalang ti kawit ayeuna dugi ka enjing neng sing janten murang kali anu bersih. Lajeng Ibu sareng ramana manawi pamitiasa foto heula sareng di sarengan manawi ibuna mangga mehna. Neng ti aalit ku bapak ku raka neng di dama-dama di pusti-pusti dididik dipika asih dipika nyaah ayeuna neng bade dimiangkeun dijajab ngarupikeun ngais pamungkas tinu janten saderek neng ti kawit enjing ulah yang dihesekeun sing bisa lempang sorangan amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga dikahandapkeun di mangga bade dikamanakeun kantor diawurkeun mih bapak mangga wur awur ngawurkan nu pangantenan wur ngawurkan nu pangantenan
alhamdulillah. Ieu sakieu bagjana aya beas, aya permen nandeskeun ka emut, ka bingah sareng hikmahna sing janten kulawargi anu beunghar resep merek maweh ka sesami, sing janten kulawargi anu amis budi someang hade ka sema. Sanaos sasieun sabeunyeun dina ieu acara siraman, sanaos teu nangtoskeun sah sareng teu dina hiji pernikahan, tapi insyaallah mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo simkuring, umumna kanggo urang sadaya. Penutup catur ti simkuring pamungkas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.